Kak, Naon? hari tadi kamu ngirim bata, semen, jeung hebel, eta kiriman ke mana? Ke proyek. Aya duitna geus Jan? Minggu hareup Sabtu cenah. Minggu harap. Heeh. Kasbon heula teteh. Nya kasbon mah tak disebut minggu hareup ge. Heeh, atuh kade duitna. Abi enak rek pengawasan heula. Ngajik. Ya omong ieu ku ditelepon heula ieu. Engke mulai nu naroskeun warga atawa tatanggi atawa PRT naon tong diwartoskeun ti abinya eta. Nya, aman da atos bieu terangeun mah jangka itu jangka proyek. Siap. Dia di pengajian cenah aya si ibu-ibu nu ngomongkeun tinggalan Aubi ngirim hebel, ngirim bata, semen, cenah ka eta ka teh Lindan janda. Harcep manehna ka proyek. Bener tuh nya. Yang tanyakeun deui ieu mah curiga. Aya geuning itu. Bima kudu ngomong secara baik-baik sih eta teh sok lobang ngelak naon. Ah, Naon? ayeuna aya kiriman deui teh barang ka batur. Eueuh tadi we ka itu ka proyek hungkul. Oh, lain abi mah ieu teh rek nanya ka kamu. Naon? Bener kamu teh ngirimkeun ka proyek tadi teh? Ka proyek hungkul? Nya ka proyek teh? Ka proyek hungkul? Bener ka proyek. Nya bener. Nya rek ka saha deui? Ieu mah abi lain rek sumpahan atau naon. Wani teh nyumpah. Bener eta teh bahwa eta teh ka proyek. Jika jeung saha wae kudu susumpahan ampun. Lain si gajeng saha wae ieu mah meh masalahna clear pokona mah. Nya aya naon deui? Aya naon deui? Aya naon deui eta. Nyaan teu ka proyek abi mah nanya geus 3 kali ya. Nyaan teu. Wanina naon? Wani budug. Ai kamu nu lain-lain. Nah, Daek lain-lain. daek boga salaki budug. Nya atuh hari teu rumah sama bakal daek. Nya wani sok. Wani nyaan wani budug. Wani. Wani jeung budugna. Tong sok ngelak naon teh ieu da abi geus apal kamu teh. Apal naon? Apal teh ngirimkeun teh ka janda, ka teh Linda apal. Nu ngomong tadi ibu-ibu di pengajian baru teu ningali ibu-ibu teh kamu nu ngirimkeun oge lain si Mang Bebek. Ah, sok percaya we ka batur kamu Sok mah. percaya teh ka batur sok anger ngaleos. Ieu, sok cicing heula di dieu, cicing heula. Naon, Ka dieu naon? heula di dieu, ka dieu. Sok anger batur can beres, ngomong teh nya ngaleos harkan pamajikan ngomong teh atuh. Percaya we ka batur Lain atuh percaya anger. teh ka batur, pukul geus kasaksian ti sebelumna ge kloset pantok karana teh nya kunaon aya karana. Pokona mah ayeuna mah urang mah yang diriungkeun jeung si teh Linda itu. Naon oh ka era? Oh kaira mana no? Kaira mah didinya no? Kaira mah pokoknya mah abi mah yang diriungkeun. Itu sebenarnya teh dan nu salah mah pasti salaki urang gitu. Pokoknya mun ayeuna kamu mung diriungkeun, geus we jig tong cicing di imah tong sare jeung abi deui kaluar teu paduli rek ngageneran di kolong jembatan rek di mana oge teu paduli. Atuh ge moal jadi ka moal teh moal. Kamu boga duit sorangan teu butuh. Naon salah? Apalan ti mana impon? Aduh geus pi omongan gede deui ampun.